Ya, ya, oke. Yes. Come Bandung? Oh, oke. Wait minute. Cek. Adik. Cek. Ari wait minute naon? Keheula. Bahasa Inggrisnya wait minute. Keheula. Nah, make jeung keheula sagala. Wait minute buru ya ditungguan abi nelepon. Keheula. Astagfirullahaladzim. Op. Teh Ajeng, ulah kitu-kitu teuing atuh abi teh keur ditungguan biar nelepon jeung bule boga kaboga bule urang teh. Lamun urang cair teh ke kurang dibere $25. Urang nyebutkeun wait minute wae meuni jeung nyebutkeun kudu keheula. Nyebutkeun kudu keheula ai di dinya aya dendam naon ka urang sirik. Naon. Yeuh, abi teh nyebutkeunnya tapi lagi abi teh ngarti boga kaboga ieu bule. Cek manehna teh tadi rek ka Bandung. Wait minute ting naon manehna teh. Nanti dulu atuh. Anjing salaki pamajikan sereng. Nanti Nah, dulu. make jeung nyebutkeun nanti dulu. Ayeuna di dagoan, abi rek ngajawab, da abi teu ngarti, make jeung nyebut salaki pamajikan duanana akur. Geus we ngomong pedit ka aing geus. Karena matakna lamun keur aya pelajaran bahasa Inggris keur di SMP, SMA, ulah bolos. Wait minute teh nanti dulu. Harusnya teh nanti dulu. Ieu dasar mah. Nanti dulu teh keheula.